Ngamangpaatkeun dangder supaya bisa jadi cemilan daripada bangka. Nah, jadi caritana di dieu aing boga dangder henteu loba sih ngeun 2 beuti, tapi daripada sok diengkeun bangka teh hideung teh param. Laju mah ieu endek diparut, geus diparut mangke jadi naon bae atuh heuh ja geus diparut mah digoreng kitu bae ge ngeunah. Sabenerna mah ieu ge langsung digoreng ngeunah, ngeun ieu mah dangdeurna dangdeur kolot jadina sok liat teh liat teu ngeunah be pokona mah teu empuk. Atuh bieuna mah ieu endek dijadikeun combro jeung oncomna henteu boga japak suami geus sababaraha poe henteu ka pasar, laju mah gati meuli oncomna. Atuh lajuna mah burung aing geus diparut kieu mah nya langsung digoreng bae eueuh-eusian ge teu nanaon ngeunah bae dak nu penting mah aya roycoan tah biasa aya rasa nya aya rasa asinan saeutik tah tidak lupa di dieu ku aing dicampuran kalapa beunang marun. Atuh heuh japan kalapa mah pang pelem dak cenah pelem teh tah teu dinanaonan ge tinggal dikikieun doang aya di kalapaan mah pangaruh bae henteu polos-polos teuing rada aya pepeleman ngeunah bae ngeunah be pokona mah. Lanjut pan di dieu nya geus dibuleud-buleud mah dak atuh teu poho he digorengan tah daleubung ku dalaria nya dak babari pan heueuh. Jadi beh teman ngopi atuh heuh ai anu pake oncom mah dak ngaranna combro, ai anu pake gula mah jerona ngaranna misro. Ieu mah teu nyaho ing ngaranna naon boa ija eueuh nanaonan. Ngeun daripada bangka mah pan atuh geus dijadikeun kieu mah beak bae dak tina dangdeur mah ngeunah pokona mah cenah ge ieu ge dangdeur ubar lambung, tapi atuh heuh dak dihakan kieu nya lain lambung-lambung deui pangaruh bae yak seubeung bari jeung deuleu ku daladia sajahitan beak diasaan bae.